Tuh bisa deh kan gitaran ku mah. Siapa nih suka aing bisa berani kalau gini sih mah. Tuh bisa saya bisa baru dah sudah. Baru dah. Ayo, tadi aja deh ya. Ayo siap. Dek gitar ada yang beli mahal teman nama. Ah biasa main FF. Mabar mah. Mabar hayu hayu. Hayu login. Buru English login tuh. Jadi jaro. Undang atuh undang. Siap. Oh, iya ning baru dak teh. Hei, naon tah? Naon nih teh? Naon. Dek tuh bisa gitar euy. Bisa ngagitar tuh sia dak? Henteu borong ngagitar. Bisa. Kabecus ting semua. Sia eta baru gitar, teu bisa ngagitarna. Ya aing siap bisa ngagitar dek yang tadi ajar tadi nama. Henteu, kuku teu bisa mah diajarkeun ku aing. Mah desu lawan najis. Ya balik. Najis. Bisa balik dah, ngadon ngaledek doang balik. Nah, baru dak teh ka dieu teh cuman ngaledek we. Nyaho kan dia datang adur-aduran ke baru. Main aktif bisa gitar marek naon ka urang nanya. Orangnya nyaho teh bisa. Ya eta gitu gitu ngarti budak teh. Digara we. Jalan deh. Bisa bener. Resep atuh ah. Ayo Tuh mah gitu mah. siap. Bener ayo. Jangan mata mah eta. Ya dia. Oh, sugan teh dek teh baru dak barcuseun ngagitar. Najis suka bisa. Oh nyata gitu. Liburan nama aing kan itu. Udah, dek baru sing gitu kan dia dah, dek. Yuk. Udah, dek misalnya gitarnya. Udah tuh. Yo dek ah. Serang gitar kana ieu jadi males. Enak orang aja aing suka Saya mah sanut aing. Buku ka sawah aing ge deui we meureun. ka sawah. Macul ku buku aing di sawah. Kalau gitar teu becus ning dek baru dapun bisa pusing. Aing balik atuh mun sia ka sawah meureunna. Waduh, ngilu macul jeung dek. Ayo, tah hayang aing. Heudieukeun deuh sia ieu ka sawah ieu mah gitar dikeun aing rek balik. Ya, lo dijual sih gitar aing. Wah, aing kan gade. Gaya wa. Tuh ka sawah deui dek. Kieu cara nama aing mangkat ka sawah yeuh mumpung beurang keneh lah. Sawah aing. Mending ge mumpung beurang keneh. Cara redeung kieu ngeunaan aing hujanan moal yeuh. Kepalang dek setengah perjalanan teruskeun pusing. Si Ajal ke mana? Teh langsung mangkat juga ke sawah. Paculna tuh dibawa. Enterkeun ah. Kemana sih teka berik? Wah. Nyusul ka ke pohon-pohon ini mah. Alhamdulillah tapi oke konten macul ngadek ya. Astagfirullahaladzim pacul ngadek katinggalin. Aduh kumaha geus kieu. Aduh pusing deka. Aduh deka geus turu nama jauh kas kebon teh. Paculna katinggalin. Pusing deka lah. Pokoknya di cabutan onaman atuh. Ucul cabutan kieu. Balik deh jauh nih kanan. Terus jalan lagi. No, kesalama kebona si Ali teh di dieu, no. Udah sama. Arek jalan teh. Ayo orang timpuk. Atuh ayo urang teh. Siap. Ayo. Di mana ya, Nek? Enggak, taruh coba ya. Sudah ayo. Oh, itu tuh si Ali mana? Tuh ini tuh. Jeung ieu na. Jeung sundung. Gimana? Di mana balik dong. Aduh ayo. Di dieu ya? Di dia. Ada sih anak lagi. Batuna ya wah. Ada ngatur. Itu keur nyabutan ieu
ieu. Ikut. Ka urang gawe. Iya, siap. Batu non dengan batu nih. Nu rada gede saeutik we beka rasa. Siap. Babit. Mana? Ayo tuh. Sama kana urang. Sama urang. Babet di. Di ieu teh. Di. Mana naon? Bangunan naon? Kenapa? Saeutik we. Kacau. Patulah ke bawah. Ya, di jam rekan kieu. Peuceur. Atuh pamalah kieu. Halan we diputar. Wait. Teh. Wani-wani heureuy ka deek. Mabet ke batu. Aduh, untung kena mun kena mah lumayan kana ulu aing tah. Teh. Wani-wani heureuy. Barudak sugan yo. Ngadat ka aing keur tadi teh. Anjir teh. Tangan lah kuring yo. Nah, neangkeun. Mana ieu teh? Itu ka dieu. Ayo orang nyebut. Dah mana tanggal saja teh. Kekapan ini kita nah aing teh pegat anjing teh. Aing teh. Nah, sia nya nu nipuk aing, kucir. Gelo Sok juga heureui sia ka babaturan teh. aing ka dia ge nganterkeun pacul jeung sia. Ah, sia mah alasan hungkul mau pacul pura-pura nipugan dewek. Naon aing tuh bebe alak sia aing bebelaan mau pacul, nah aing nikah pegat. Nuduh aing nunteu-henteu. Ah, pan eueuh di manusia ning kebon teh tuh sia doang eueuh saha. Aing kudu nyalakeun tanggal sauk gitu, tanggal taus we salahkeun. Pan aing karak datang maksudnya Maksud sia naon cir mabetan aing siapan aing teh keur gawe renan. sia sulah saleh kan soleh dipacul ku aing gerak. Cara sih ngajak ikut. Aing niat ka dia nganterkeun pacul, ku sia dituduh anu henteu-henteu. Sia wani leun ka aing. Teu hayu sia. En ributan. Ayo. Ayo. Or gertian men ayo. Pisakeun. Woi, ya. Aing lah ditahan. Dia garlut. Era ieu teh salembur kene garlut teh. Oh, si Aji kada ahlak. Geus. Nuduh aing ento aing segena ieu. Geus. Urang selesaikeun. Aing dipacul segera. Ah, sia waduk teu ngaku nimpukan dewek sia. Naon aing nimpukan. Geus. Tegan pokona mah. Naon masalahna Guys. eta naon masalahna? Manehna nimpukan aing atuh udah ge. Geus we geus. Ayeuna mah geus. Ah, aing teh geunah pokona mah. Geus, urang diselesaikeun di luar hayu. Ah, ayo. Hayu buru, no, kapasir Bulan bawa. puasa ku aing dicacang sia. Ulah dideketkeun. Iya, kau yang Cuma bulan puasa lah Eta kedeung tunduk aing bawa heula. Buru geus laga hayu. Geus, anu di dieu urang selesaikeun. Buru, omongkeun. Jarjing. Naon ka Jelaskeun teh? ieu non masalahna. Iyo. Baren nago ka dekat dah. Segera dekeun adat ieu mah. Dina tuh aing ditunjukkeun ku manehna. saha anu nimpukan. Geus, anu mah caritakeun kumaha masalahna. Kumaha mang pertama. Kubu aing keur ngarebutan jukut di handap di babetan 2 kali mah aya 2 kali. Dan mabet aing niat lagi nganterkeun pacul ka manehna. Rupan eueuh di jelema ninganan. Tadi mah sia bungkul nya nyalakeun saha atuh. Atupan aing teh nyaho aing nya nganterkeun pacul ka dinya oge. Geus. Geus, ada mah geus. Geus ya. Sabarna anu jaya teh urang tadi mabet maneh teh atuh da urang ambek nya no ya. Amang naon sia ka aing? Disebut mah desu. Eda sia mati bang kitu ge. Sia aing mun ka babet mah atuh wa, sia lumbayan reun. Nyeri. Atuh nyalahkeun ka aing. Pandai ka teu nyahor, tadi mah eueuh saha manehna. Teu nyawa di mana nya rumput pas nama. Hampura. Ah, sia lain hampura-hampura. Gara-gara sia aing biar ribut jeung si Ucir. Terus ya gada akhlak ku aing di rukyah sia geura. Hampura tuh mang hampura. Heureuy bieu mah meureunnan. Sia heureuy si heureuy aing. Ieu mah geus mulai ngambek ya. Sia. Sia. Sok heureuy. Kitu deh. Ampun ya.
kami. Jangan lupa like and comment. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya karena subscribe itu Gratis. subscribe guys.